Ah, kebenaran ayana keur aya guruna di dieu. Sareng saha, Pak? Ian Yang keselak. Ian Kasel. Oh, eta mah penyanyi. Oh, penyanyi ya tahu. Bener, Kang. Ieu teh tos ngalatih silat teh tos sabaraha lami sih, Kang? Abdi ti 2012. Ngelatih teh. Kana si Calan Cilau. Jalan. Si Kang Imak narosnya. Lamun urang hayang ngajar silat teh trik-trik dasarna kedah aya naon wae, Kang? Kedah aya naon? Kedah aya naon-naon. Ya, maksudna Kedah aya tekad nu buleud. Tekad terus Kedah aya tekad nu buleud kemauan nu kayang jeung dorongan. naon dorong teh? Ya naon roda gerobak. Dorongan teh. Eta mah rek dagang atuh rek silat teh. Dorongan ti keluarganya, support ti keluarga, support ti anak ti istri itu penting gitu. Kalau anak support ti orang tua itu penting. Tah eta bekal modal awalna mah. Nah intinya mah itu yang diajar yang minimal yang bisa bela diri lah gitu kan, soalnya di jalan mah sok aya wae kumaha. Ya iya bener. Ya ieu mah trik dasar tina gerakan we. Tina gerakan teh minimal urang kudu boga naon heula gitu. Selain tina tekad, tina niat gitu. Anu jelas mah dasar jurus gerakan dasar yang harus dikuasai untuk pertama kali belajar nyata kuda-kuda anu harus dikuasai. Jadi kuda-kuda nu bener teh kuduna kumaha tah? Kuda-kuda nu bener. Kerengkuhan napas. Jadi tinu napas heula nya. Ai pernapasan eta utama ya, tapi ya kuda-kuda ya. Rengkuh napas. Terus cara nekuk kaki harus benar. Nu paling penting segi kerapatan kaki jeung tanah. Segi kerapatan kaki jeung tanah. Nah, jadi kaki jeung tanah teh kudu bener-bener napal teh, kudu bener-bener napal. Oh, jadi cik kumaha coba nya? Kuda-kuda nu bener teh kudu kumaha? Ieu kuda-kuda depannya. Kuda-kuda depannya. Sok. Pame anu bade ngetes mangga bade di Tajong mah di saya. Ulah tuh. Ieu kuda posisi kuda-kuda depan ya. Ya, so. Ieu halus. Ieu kuda-kuda sejajar. Anu pas ke jeleng. Oh, kuda-kuda sejajar. Oh, beda kuda-kuda sejajar yang depan teh. Kuda-kuda sejajar. Ya, kuda-kuda belakang. Oh, eta kuda-kuda belakang ya. Tapi lamun ente sering dilatih Heeh. kelenturan mah Eta we heula kuda-kuda mana. Oh, eta kuda-kudana. Tah terus lamun misalkan kuda-kuda geus kakuasai lah tahap selanjutnya kudu kumaha Kang tah? Diajar enggeu, pukulan kudu bener. Oh, pukulan. Salah sahijina kumaha ya? Contoh, ya orang sorry nya, mun orang anu otodidak atau belum pernah belajar bela diri, Heeh. mukul pasti kan ngawur, tidak ada titik nol. Ya. Contoh, pukulan, kadieu, Ya. kadieu. Heeh. Nah, orang belajar pukulan pada titik nol. Contohnya, anggap di depan hidung kita tadi tah, hidungnya urusan hidung teh, ya musuh. Oh, jadi Urusan hidung kita berarti itu urusan muka musuh. Nah, teknik pukulan betul, bukan ke pinggir, tapi ke tengah. Oh, ke tengah. Oh. Nah, Oh, ke tengahnya. tengah. Tuh, bebas kebangunan heula. Berarti ente kieu titik nol. Bukan, Oh. tapi itu belajar pukulan. Oh. Teknik pukulan. Teknik pukulannya lamun teknik tendangan kumaha tah Kang teh? Teknik Sarua. sama. Samanya ka titik nolnya. Teknik tendangan tetap kita bayangkan musuh ada di depan kita. Heeh. Kunci tendangan Siapa kabeh aya? tetap ada di kuda-kuda. Ya aya. Oh, kunci tendangan di kuda-kudanya. Kunci tendangan kuda-kuda. Contoh tendangan sabit. Kuncian aya. Oh, itu tendangan sabit ngaranna teh ya? Nah, sabit itu ke kepala, arah kaki. Oh. Berarti arah yang dipukul tuh kaki merenya gitu. Ya arah kaki, Arah kaki. arah kepala. Oh, arah kepala berarti kakina di rada dikaluhurkeun nya. Nah, Diangkatnya. arah tulang rusuk. Oh, aya oge nya arah ka tulang rusuk. Oh, Itu tendangan sabit. tendangan sabitnya. Nah, jejekan. Oh, tendangan jejekan. Nah, jejekan. Oh, Itu tendangan jejekan.
Berarti arahnya ke perut berarti namanya. Ulu hati. Oh, ulu hati. Oh. Tenangan teh. Yang jelas. Tenangan naon? Teh. Teh. Oh kan ke tempo. Teh. Oh, teh. Yang jelas. Kalau kencang ting tapi ada kencang itu lagi kencang ting. Eta arahnya ke mana teh? Sama untuk ngeganjal ulu hati. Oh, tehnya. Tah, ini selain gerakan anu ngajurusnya, eta mah kan attack-nya, attack counternya. Lamun cara defense-nya cara ngehadangna kumaha ya biasa. Kada aya duaan, Kang. Kada aya duaannya, iya orang duaannya, kamerana dua kenjinya. Mang teh coba. Nyaan itu ulah. Terserah eta mah. Ayeuna mun blocking ka dianya. Mun blocking. Blocking ada dua macam. Yuk. Tuh, blocking luar. Blocking luar. Tangan musuh dilempar ada blocking dalam, sorry. Tangan musuh dilempar ke dalam, badan kita mundur ke belakang. Tuh. Oh, jadi awakna ka tukang geuning. Nah, Oh, blocking luar, yuk. salah. Oh, Nah, blocking luar. blocking luar. Tangan ngebuang tangan musuh keluar, tetap tubuh kita mundur. Oh, jadi tubuh kita mundur gitu. Goyang. Oh, goyang. Oh, jadi belah cicing. Ulah ya? cicing, mun cicing sok. Denger. Lamun ieu teh kadi kan muka, mun ieu teh beunang, mun ieu ngageblos, mun teu ngahindar pasti. Oh, jadi lamun badanna teh ngahindar, pasti Nah. kena itu. Oh. Ayeuna counter attack na. Yo bogo. Tah, satu. Yo. Tuh. Sorry. Ada diajarkeun kudu tarik. Terus deh itu. Nah, no. Mun bisa Bang anu buang ke dalam, gubrageun langsung Bang. Oh, Wah, punya. Kan ini mau tutorial, Bray, tutorial. Terus untuk defense penyerangan sebelum penyerangan, contoh musuh suka ada gerakan. Oh, Ya. aduh Pak, jangan Pak, saya jangan dipegang Pak gitu. Kumaha cara ngalepaskeun emang itu? Nah, cara ngelepaskan aku mah ya. Sok, ayo lepaskeun we. Iya mana? Aduh, salah euy, bener kan ya tanya. Coba. Ayo posisi kieu. Ambil tangan ke dalam. Tuh. Dengar kan dia? Oh, jadi titik nanti dina jempolna itu. Ujung kuku. Ujung kuku tadi dina ujung kuku ieu teh jadi Tarik ke dalam. ditarik ke dalam kieu. Ayeuna cekek saya. Iya. Ini untuk defense nya. Cik tarik cekek. Ulah tuh Bang Cekek sih tarik. Jadinya nyaan kira gua tarik ya. Masuk. Iya. Cik tarik. Tarik cekek. Da mun teu tarik mah karasa ka Mang Tuy. Jangan. Sok. Yo. Ya, nah, gitu diambil jadi gua gerakanna tadi kieu. Tuh. Masih. Nah. Ya. Nah, Nah, ka dieu. Nah, jadi gerakanna teh si ujung ujung jari ujung jari masuk ke dimasukkan tinggal tekan sedikit Ah! dongkol. Tapi bener asli karasa ya nyari ya sumpah. Sorry. Oh, eta defense teh gitu ya. Eta defense untuk defense ya. Bagus. Sip. Tadi defense teh ngan tangkunya. Banyak. Nah, banyak lah pokoknya namanya. Kayak yang tutorial jurus-jurus selanjutnya mah kayak orang jadi vlog anu berikutnya episode keduanya. Thank you. Mang nyararinya. Heeh. Dah kudu.